Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat ku sim kuring. Sareng rerencangan sadayanu dipika cinta ku sim kuring. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh disangkutkeungan kekayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kurang mampu. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa menangkan pendidikan anu layak. Boh anu mampu, boh anu kurang mampu, tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan negara. Sajen jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Diharapkeun dina diayakeun program wajar Dikdas 8 tahun masyarakat Indonesia tiasa lebih maju utamana dina widang pendidikan. Sakitu anu tiasa didugakeun ku sim kuring. Hapunten bila aya kalepatan sareng cariosan nu teu maraneh kanu manah. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.